Saurang lalaki tengah tubuh kerenangtung di sisi jalan. Manehna make kacamata hideung, bari leungeun nyenyekel payung anu ulap oleh siga dipake panuduh jalan. Katingali manehna rek meuntas, tapi siga nu ngarasa paur ku kaayaan. Ongkohan meuntasna lain dina lebah bebeuntasan. Patali marga harita kacida padetna. Mobil jeung motor muntuy eueuh eureunna. Teu lila srog saurang wanoja nyampeurkeun. Sigana karunyaeun, duka rek mangeuntaskeun, duka rek sakalian marengan meuntas. Mang, bade meuntas, ceuk eta wanoja nanya kanu keur nangtung. Muhun neneng, mu ngaraos paur mamang teh, sora kendaraanna kapirengna teh asa teu aya eureuna. Manehna nembal kanu nanya, bari ngadengdek-dengdekkeun sirahna siga nu hayang teges kana sora anu bieu nanya ka manehna. Hayu mang, sareng abdi oge bade nyebrang. Kayaknya ngantosan rada lowong, sok nyepengan ka abdi. Ceuk eta wanoja nitah nyekelan ka manehna, haat rek mangeuntaskeun. Dititah nyekel kitu gentak leungeun sabeulahna ngayap rek muntang kanu geulis neangan keur nyekel bari manehna nyarita. Nuhun pisan neneng, mamang bade sakalian ngiring meuntasnya. Ceuk manehna. Abong nu teu ningali, harita nyekelna nyalahan. Gap leungeun eta jelema ngadon nyabak kana imbit nu geulis, kituna teh bari susur sasar jeung rada dirames-rames deui. Sigana nyasaran keur pabuntangan. Sanes kadinya atuh kana acuk nyepengna, ceuk nu geulis ngagurubuk. Aduh, punten neneng, teu terang, ceuk manehna. Bari beungeut mah angger siga nempok ka hareup. Muhun teu nanaon mang, ceuk nu geulis siga nu ngamaklum. Ngaranna oge nu teu ningali cenah. Kitu pamikir manehna. Ongkohan manehna oge ngarasa salah. Ngadon nitah nyekel kanu teu ningali, tapi teu dipernahkeun pikeun nyekelna. Hayu mang urang meuntas, tah tos rada lowong ayeuna mah. Ceuk nu geulis ngajak meuntas. Ceuk leungeun nu harita ngayap ku nu geulis dicekel, terus dipernahkeun sina nyekel kana tungtung baju lebah cangkengna. Anu keur nyekel teh milu ngalengkah, ngan leumpangna rada ikut-ikutan, siga anu aya kanyeri. Sikilna kunaon mang, geuning mapahna katawisna teh cingkut. Nu geulis tumanya bari ngarandeg, teu tulus meuntasna. Muhun neneng, puguh mamang teh dampalna kacugak aku, bari masih keneh nyeri ieu teh. Manehna nembalan, bibirna sungar sengir siga anu nyeri. Kutan kacugak, sok atuh nyepengna tah kalebah dieu, supados rada katahan sareng teu nyeri teuing. Ceuk nu geulis siga nu ngarasa watir. Gap leungeun eta lalaki ku manehna dicekel, tuluy dipernahkeun sina meulit kana cangkeng manehna. Leungeun nu geulisna oge nyangkeh lebah cangkeng eta lalaki. Karunya cenah, sangkan teu dipuheun teuing ngalengkahna. Sanggeus ngarasa merenah tur di jalan oge teu pati loba teuing kendaraan nu liwat, duanana laleumpang meuntas jalan. Katingali kunu sejen mah siga keur silih kaleng bari pageye-geye. Nu geulis nyangkeh eta lalaki, kitu deui. Eta lalaki leungeun sabeulahna meulit kana cangkeng nu geulis. Sabeulah deui dipake nyekel payung, bari ulak olek nyasaran pileumpangeun. Samalah sirah eta lalaki nyangheui dina tak-tak nu geulis. Katambah pangawakan nu geulis teh jangkung lenjang, siga merenah manehna nyangkeikeun sirah. Nu geulis teu ieu ngarasa ragam, moh lamun ngarasa era. Karunya kanu teu ningali bari keur aya kanyeri, kitu pamikir manehna. Abong meuntas di jalan nu rame, bari lain di tempat pameuntasan. Leumpangna mindeng ngarandeg di tengah jalan.
ngadaguan mobil atawa motor ngaliwat ti heula. Nu keur nyangheuna mah anteng we ngahenen bari leungeun meuli tina cangkeng nu geulis kuat ka badanna rapet kana awak anu jangkung lenjang. Sanggeus datang ka sisi nu geulis tumanya ka nu keur nyangheui dina tak-takna. Bade teras angkat ka mana, Mang? Tos dugi ka sisi neneng. Eta lalaki kalah malik nanya, siga nu ngarasa kagaruahkeun. Sumuhun atos, bade teras ka mana Mamang teh? Nu geulis tumanya deui. Mamang teh bade ka Cibangkong, Neng, manehna nembalan. Sirahna tuluy cengkat tina nyangheuna, leungeunna mah angger meuli tina cangkeng nu geulis. Kana angkot atuhnya, Mang. Muhun neneng bade kana angkot Mamang teh. Ke atuh urang pegat angkotna. Ceuk nu geulis haat Mang megatkeun angkot. Leungeun eta lalaki nu meuli tina cangkengna ku nu geulis diantep, siga nu ngarasa karunyaeun. Tah aya angkotna, Mang. Ceuk nu geulis bari nyetopkeun angkot. Reg angkot eureun. Sok mangga Mamang naik tah kana angkot. Pasupir nitipnya si Mamang lungsurkeun di Cibangkong cenah. Nu geulis nitipkeun ka supir. Mangga Neng, keun ke dilungsurkeun. Supir ngamanggakeun. Nu disangkeh tuluy ditaekeun kana angkot ku nu geulis. Rada ukai-ukai oge naikeunana. Eukeur mah teu ningali katambah dampalna kacugap. Samalah sawaktu naik kana angkot oge, eta si lalaki kuat kasalah nyekel ka nu geulis teh. Leungeun eta lalaki ngadon ngayap na lembah dada nu geulis bari satengah didedetkeun. Katara eta nu geulis siga nu ngarasa risih waktu karapa lembah dadana. Dalah dikumaha kasebutna oge jalma teu ningali lain dihaja meureun pamikirna. Tuluy nu geulis merahkeun eta lalaki sina diuk di jero angkot. Ongkosna atos ti abdi nya, Mang. Mamang mah teu kedah mayar deui. Nu geulis haat ngongkosan. Nuhun neneng, padahal mah wios Mamang oge mesakan kanggo ongkos mah. Ceuk manehna nganuhunkeun. Wios, Mang, mung kanggo ongkos wungkul eta oge. Ceuk nu geulis nyaritana siga nu rada ngahelas, siga nu karunyaeun. Yus angkot mangkat. Ninggalkeun nu geulis anu harita masih keneh nangtung lebah tadi naekeun eta lalaki. Aya paribasa dasarkeun haneut bujur ceuk nu cunihin teh mah. Kabeneran eta lalaki diukna dina angkot teh gigireun nu geulis deui wae. Sajajalan manehna diuk bari nudutan. Sirahna nyarane kana tak-tak nu geulis anu harita diuk gigireun manehna. Teuing nya nudutan, teuing api-api nudutan. Saha nu nyaho atuh? Eukeur mah di kacamata hideung, peureum jeung beunta teh teu katingali ku nu lian. Sakapeung sirahna pindah nyaranena ngadon nyangheui lembah dada nu geulis. Sirahna siga kapindahkeun ku oyagna mobil sawaktu mengkol. Sakapeung pindah deui kana tak-tak waktu mobil ngerem. Eureun nurunkeun penumpang. Kitu jeung kitu we sajajalan. Manehna jongjo nudutan bari pundah-pindah sirah tina tak-tak kana dada nu geulis. Ari nu geulisna teu bisa majar kumaha. Ongko hadiukna harita pasesedek. Nu geulis ukur bisa narik napas jero minangka miceun karudet. Sakapeung katingali muringis waktu sirah eta lalaki nyangheui dina dada manehna. Manehna teu bisa majar kumaha, hese cenah ngahindarna. Sokomo kudu nyaram kanu nundutan, karana oge anu nundutan teu sadar kana kaayaan, diraku kudu ngahudangkeun mah, kitu pamikirna. Antukna sirah nungklak-ungklek bari kudu pindah tina tak-tak kana dada teh ku manehna diantep.
Sanggeus mobil nepi ka lembah lembut Cibangkong, supir ngabejaan kanu harita keur nunjukan. Mang, ieu tos lembah Cibangkong, bade turun di lembah mana, Mang? Ceuk supir nyaritana rada tarik. Tos di dieu. Ceuk eta lalaki menta eureun. Ngomongna siga nu lulungu dibarengan bunga gurubuk sagala. Manehna turun tina angkot bari ukai-ukai siga nu heseu. Dibarengan kuleungeun ngayap neangan pamuntangan. Nu aya di dinya karunyaeun atuh turuna oge dibantuan kuno aya. Sanggeus mobil ngadius mangkat, Mang Kusmin ngalaan kacamata hideungna bari disakuan. Kebat manehna leumpang bari ngajingjing payung dibarengan ku hehewetan. Cag Kusmin Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.